Ada ngomong nama di hadiah. Yang mana? Situ teh. Yang mana? Si Den kemana si Den? Yang mana? Keluar heula. Nggak? Mana nak? Kita mau digoreng. Jagoan. Lain kan no TikTok rame nya kan. Mau? Mau di gunung. Hah? Di gunung. Pulang? Mau ngedaki gitu tuh saya ke penambakan Poci tapi jauh. Oh. Ramai. Kemana? Ya Kronologisnya? Kalau orang kita pati apa nggak ningali di TikTok ramai. Tepati iya sih. Orang kan memang di gunung mengarang di gunung gitu. Ya orang pernah memboga sadekati babaturan. Si Arif baturan di mah baheula. Kan saumurannya orang saya tahu. Jadi ke SMP nanti memang sok ngedaki di ke SMP nanti resep pecinta alam gitu. Nah hiji waktu tapi emang lain ke SMP nanti SMP resep manehna resep ngedaki gitu. Nah ke asup STM manehna ceritanya ke STM teh manehna teh rencana ngedaki di baturan ku bebaturan sakelasna duaan terus dua alumni manehna sarua pecinta alam unggul erek ngadaki di daerah Bandung Selatan, gunung di Bandung Selatan. Jadi tahun 2002 apa 2002 apa 2003 lah gitu ya hari itu. Nah, di tahun itu kan HP kan booming. Jadi lamun ada kan indit-inditan teh janjian nanti kan seberapa poe sacana kan. Ya komunikasi ngobrol oke kumaha. Nah. Jadi si Arif ieu mah indit jeung seniorna jeung alumnina. Tiluan nu duaan deui babaturan sakelasna inditna ti imah cenah ngomong gitu. Seberapa orang? Hah? Lima orang. Nah, janjian lah intinya namanya di hari eta inditnya jadi dua tempat kan masing-masing gitu. Cerita nanti memang geus ka tempat lah ke daerah kampung can naik ya can ngadaki kumpul di hiji tempat di daerah kampung eta. Terus nyampe ya si Arif aja si alumni teh nungguan dua eta setengah jam can datang 40 menit karek datang dua aneh nawe hampura telat sih oh nya sok atuh mana teh naon sih kanu dua aneh teh nu baturana ya si Aji si B lah anggap gitu si B teh rada pucat mana yakin naik si gan kergering sih urang teu ngeunah awak sih tapi bisa moal cenah naik ke gunung bisa lah sih yang geus lah diyakinkeun gitu akhirnya naik lingkungan mulai naik gitu karek setengah jam jalan ningali malah beuki parah si B itu nya non gering itu repot lah nya duh lamun dituluykeun pala laur gitu nya tapi lamun teu dilanjut ge lebar geus ka dieu akhirna ngobrol yang geus tungtung nama si babaturan si A si B ieu mah minta balik we jadi si Arif nganter si B balik ka imahna nganterkeun balik gitu. Nah si Arif mah jalan jeung si alumni udah geus kagok di dinya gitu. Naik tiluan gitu. Tiluan si Arif naik itu balik. Di perjalanan teh aya nu aneh. Muteran. Dilinglungkeun kumaha? Siga dilinglungkeun gitu. Jadi naik di hiji teh ngomong si Arif mah ngomongnya di hiji kawasan dan nu apa jalan teh alumni unggul duaan eta alumni geus biasa lah gitu. Nah naik ka dinya linglung bolak-balik we jalan teh tidinya geuning. Nepi ka si alumni teh kan nandaan hiji tangkal ditandaan ku batu di silang gitu. Kaliwatan deui. Jeung geus lumpang sabaraha menit ngaliwat di tangkal eta. Nah nya tangkal ieu di tangkal deui. Tuntun nama tiluan teh ngobrol sembari babacaan di sina naon di gunung mas kan sok aya wae. Kan geus babacaan gitu. Mulai leumpang deui. Aki-aki dihareupeun maneh. Jadi sabaraha kali muter teh eueuh jelema. Ieu mah karek aya aki-aki. Jadi dibuligir gitu. Make celana panjang siga pangsi gitu. Mau pacul di siga orang. Siga tani lah lamun dieu mah. Nanyakeun dieureunkeun, "Pak punten bade tumaros. Bade ka dieu ka mana?" Are ujang rek naon cenah. Bade camping. Rek kadinya nya.
Tapi abi teh ngalewat jalur nu abi apal mah ka dieu ngan muter-muter wae cenah. Oh, aya dek ka dinya mah lain ka dieu jalanna cenah. Ka handap. Secara logika lamun urang naik ka gunung kan naik Naik lain ke handap. ieu mah diarahkeunna ka handap. Jalan satapak leutik. Cek si alumni teh, sanyaho urang lain jalan eta. Sanyaho si alumni mah. Tapi nya oke lah dituturkeun. Handap aya walungan leutik. Terus manehna teh mulai ieu naon? Karena jalan makin sempit gitu nepi ka nyepengan akar. Jangan lewat. Nah, anda salin ka dieu sanya urang mah cek si alumni. Si Arif mah nuturkeun ada teu apal jalannya karek mimitian ka gunung. Naik, mulai aya jalan nanjak gitu. Bener tadi. Bener. Nah, heran di dinya. Teu ambil pusing. Nya geus lah, nu penting mah tempatna geus kapanggih cenah. Di dieu ulang camping. Karena baheula mah kan camping teh siga aya nanya segala portable naon. Baheula kudu ngalacai nya make kompan, make naon gitu. Tadina teh rek tilu poe 2 peuting si Arif teh di dinya teh. Karena babaturan anu gering, akhirnya jadi sapeuting di dinya teh. Biasa we camping sapeuting di dinya. Beres, eueuhna naon di dinya. Isuk-isukna kan geus camping ya, isuk-isukna beberes. Yuk balik, balik. Turun ka mana ya? Apa kudu ngalewat jalan nu solokan tadi, sana walungan tadi, atau jalan nu biasa dilewatan ku si alumni? Bingung tadi dinya teh. Tapi cek si alumni teh, da ieu mah jalanna geus nyaho we. Geus urang jalan nu urang apal we, entong jalan nu saacana. Balik bener. Sugan linglung teh henteu. Init na unggul, di linglungan teh. Ai balik mah normal, lebih ka hiji kampung deui gitu mah kampung. Nah, beres di dinya. Baralik lah si Arif teh pisah jeung alumni teh, alumni ka mana gitu nya. Pas geus di jalan raya mah da make baheula main motor atau make angkot gitu sih ya elok atau naon gitu. Baralik. Nah, isukna geus si Arif istirahat dan sebagainya lah nya, isukna teh si Arif kapikiran. Babaturan urang kumaha? Teh nyaho kabarna, ditelepon lah. Baheula mah nelpon kan make wartel lah. Bener. Lain ku HP gitu. Nya HP geus aya zamanna. Cuman beberapa orang lah gitu. Ditelepon ka imahna. Kumaha cager? Alhamdulillah lah rada mendingan. Ngan heran si Arif ketika babaturan ngomong. Nah, maneh apal urang gering. Cek si babaturan teh. Nah, maneh apal urang gering. Kan maneh kamari pas naik gunung beungeut pucet kitu cenah. Manya cenah dia ditah naik. Kemudian balik lah istirahat. Justru urang teh ngomong ka maneh teh. Hampura urang teh bisa ngilu. Si Ari mah bingung jadi geula. Ari maneh kamari ka gunung ngilu henteu. Henteu, urang teh ngabejaan kan kumaha. Gitu, istilahnya udah can zaman HP gitu kan. Erek nyusulan ka tempatnya ka gunungna sieun pasaling singan. Jadi urang teh geus we teu ngilu termasuk si A. Da si A si B teh kan siga sepupuan lah duduluran jadi mah teh teu jauh gitu. Duaan eta teh ngilu. Anu ku Gunung Iluman tiluan eta. Anu ngadaki mah sebenarnya mah gitu. Tah ieu datang ka tempat anu mangrupakeun saha? Da banget nama sarua datang berang-berang gitu nya. Itu teh isuk-isuk ya. Isuk-isuk si kumpul nanti di hiji tempat eta teh isuk-isuk. Manyan gitu. Tapi mahnya berang keneh gitu kan. Dan ditanya sim hiji deui nya. Pas geus panggil lah di sakola. Ari maneh jadi teu jeung si ieu teh indit ka gunung. Henteu, urang teh hampura teu bisa ngabaran. Dadek ngabaran we kumaha. Tapi memang orang teu indit, si duaan eta teh teu indit. Heranna di dinya pik. Urang ada eta. Manya sih, urang ge resep ka gunung gitu. Tapi alhamdulillah gitu aya masalah kita urang can pernah ngalaman. Kan si Arif kita untuk pertama kali gitu di SMP ke gunung, kareng ngalaman kayak gitu. Udah lucu tapi tanda tanya gitu. Saha? Nah, anehnya sakitunya. Tengah doa heula meureun. Walau ya, ngadoa teh naon nama. Merupakan ini gitu. Jadi ngeluh gitu kesannya ngeluh dengan posisi dengan keadaan anu
pasti nama gitu Iya. dalam keadaan segering. Di sini yang rupakan tiga kitunya. Hai sih. Saya asa si Opik ke saya ente teh saha nu di gunung deh. Oh, eta mah keur baheula Ente. Oh. ke zaman sekolah nah. Baheula kan nu zaman MOS nih kan baheula mah nya. Zaman MOS gitu kan. MOS ke daerah gunung di Ciwidey. Parindit lah ka ditu nya. Indit ka ditu, rame ya pokoknya mah asa namanya resep lah gitunya. Teh jadi kan hari geus ka wisata siga kitu mah otomatis nyimpan mobil mah dihandapnya orang siga ngadaki lah kaluhur gitunya dengan perbekalan seadanya gitu. Tang sekali itu nepikeun ka peuting biasa acara mah biasa gitu. Cuman anu kurang aneh mah jadi orang teh jeung barudak teh anu hayang nyaho teh geuning kan. Urang nyobaan ka tempat ieu melenceng di acara eta. Oh nya. Oh, Di luar rencana jadi. baheula mah nu apal teh anu kolam cinta daerah mah Gunung Puntang. Daerah dinya urang teh. Ningali urang ulin we cinta urang ditu ku panasaran teh nya ulin we ka dinya. Tah pas balik deui teh lain nepi ka dinya. Cek aya perkumpulan bieu di mana? Eueuh gitu kan ya. Agak aneh ceng, anjing siapa mana buat ngajak ulin. Udah orang dah hayang nyaho, aing penasaran kolam cinta teh di mana gitu kan. Urang teh neneangan pun, nah bukan ka dinya teh. Tah di dinya teh non siga aya suara naon dah ngaran di leuweung meureun nya. Aya suara naon, urang mah sieuna teh itu binatang naon gitu nya benaon. Buas lah. Tah di dinya aya nu api unggun, iya barudak teh. Urang ngilu gitu ka dinya. Kapanggil nyamperkeun. Barudak teh aya di dieu geuningannya. Api unggun juga gitu. Tapi nu anehna teh hening eta mah Heeh, siga si duru eta mah. Ngobrol teh. Aya, sapangantan santragan lah gitu kan ya. Ini asa sepi kieu cenah teh. Sepi teh karena eueuh nu ngobrol, eueuh nu naon gitu. Urang carape eta kumaha cari cenah habon pieu gitu nya urang teh leuwas lah. Di dinya teh. Cing nah kieu cek urang teh. Dan pas hiji waktu urang teh ini hayang ngobrol cek urang teh di mana nya di kuatran teh. Di dieu mah tong ngompong-ngompongna cenah. Teh di ngompong lah urang teh dengan tempat. Bobatan urang hiji teh ditinggalkeun ku urang teh. Ditinggalkeun. Ternyata pas urang eta teh di gunung ceng teh aya suara ramean juga gitu lah aya nu gigitaran aya naon tahan heula lah urang ngompol teh gitu kan ya pas urang ditingali tingali kieu ternyata nu rombongan urang sakola SMP eta teh di dinya Beda tempat jadinya. heeh Kan yang tidak berkemeja. orang teh aneh tapi karena teh. Karena teh anu pas nu ya kan rombongan. anu mos mah aya nu urang kenal kan anu ke mos anu anyar teh kan teu deket pisan lah jeung nu lain oge gitu kan. Urang ngolang ngelas bisa sakieu. Ari tempat naon cek urang teh nya anu di gunung di ditu. Urang aneh, tapi bobatan urang di ditu keneh. Heeh. Kumaha carana urang hayang bisa ka dieu tapi urang nu keuruwas teh gitu nya. Bebeja lah urang teh ke guru urang gitu kan. Pak, tadi teh saya teh keluar dari kelompok. Tadinya kan istirahat atau kejadian juga gitu orang yang penasaran soal dia mah terkenalnya kolam cinta cenah. Kemudiannya guru teh aneh. Si Rizky aya di ditu keneh, Pak. Buatan ente teh. Heeh. Da abi teh teh pada linglung ceng teh. Nan siga anu raramean kieu tapi cari cing. Tadi dinya teh urang teh leuwas gitu kan. Bebeja ka guru teh. Kata guru urang muka ditu teh ngajemput. Aya keneh baturan ini gitu. Hah? Aya keneh. Aya. Cuma mana teh ngilu kieu. Ceng. Ki, ai maneh ceng teh. Ki, ai maneh ceng. Kenaon di dieu ceng. Sorangan bating sorangan. Heeh, ceng teh. Pak, ikina aya. Ki mana di dieu? Oh, ada goan si Opik cenah. Si Opik bete hayang ngompol, maneh di mana di lateuy gitu. Ki, dieu we cek urang. Ayo ngilu ceng. Naon? Nah, udah akhirnya jangan guru ceng. Terus tinggal dicari kaku, pingsan sih.
Nah, bisa gitu orang aneh tuh. Tapi nu wujud nu aneh-aneh gitu. Maksudnya Oh. jelema weh gitu. Jelema cuman sih Iya. asugan teh keur ari istirahat sudah gitu gitu. Heeh. Tah urang kejadian nu urang nu inget eta mon Ayo banyak. mata. Gunung tuh. Iya. mata urang lamun naik gunung mata urang kudu didampingi teh kudu Iya. bener-bener gitu. Kudu jeung nu apal. Jeung nu apal gitu. Lain cuman apal tempatnya, Cuman tapi karena apal karena orang ke sekolah meureun jadi Oh, keluarga mah hayang nyaho itu kan ya. bener. Ai ke dia mah masa- sok hayang ke tempat anu gitu. Nah gitu.